bakal turun Imam Mahdi. Memeh turun Imam Mahdi riwayatna Masjidil Haram pelatarana dilebaran heula. Kuari geus bukti. Kula sok ngomong bae memeh dilebarkeun geus ngomong bae. Engke berduyun-duyun bakalna jelema umroh haji. Nah, mulai didinya di negara masing-masing riweuh bakalna. Kurang sinergis antara rakyat jeung pemerintah, tetangga jeung tetangga, geus silih bunuh bakalna teh. Di mana engke gereja geus aya unggar lembur, urang sok ngadenge, di kolot urang engke mah bakalna hiji masjid, hiji gereja, hiji masjid, hiji gereja. Dihalangan ku baha bae ge hese lantaran nya nu boga taneuna, nya nu ngabangun imanna, nya nu ngabangun gerejana. Sumarekon gereja wah luar biasa. BSD wah sakedeung deui di daerah Kendal di neuleuh seketna pohara jasa. Mun camat tanda tangan gereja pangheulana ka neraka camat. Bupati tanda tangan gereja insyaallah jadi suluhna. Pengikutna atuh jadi panghurung lah. Si gade Mahdi Al-Muntazar. Kula dek caritakeun ilmu Kangjeng Nabi ka hareup. Tah sanggeus Imam Mahdi ditunggu-tunggu turun, tah Imam Mahdi turun. Di beat engke ku 40 ahli ilmu sadunya. Tidinya kakarak ngaku, didinya lah nyana berjuang. Keur beujeuhna mantep berjuang, turunlah Dajjal. Dajjal mah matana sabelah nyana mah. Nongtot sabelah. Luhur bisa hiber, nyekel daun bae bisa jadi emas, bisa jadi duit. Mawana nyana mah keragaji, asal nu teu nurut ka nyana diragaji. Cai hese engke dikersakeun bae ku Gusti Allah bakal pailah heula 7 tahun hese cai. Allah teu nurun-nurunkeun cai. Turun Dajjal, asal ku Dajjal ditepak bae cai mancer. Sok sia asal iman ka aing bahwa aing pangeran, ieu Dajjal. Tidinya poh kalut jelema tah. Ieu ilmu Kangjeng geus caritakeun ka hareup bakalna. Begitu Dajjal tegetkeun ieu nu bakal ieu. Awas, Dajjal geus beres nya. Ieu kalut di dunia kabeh. Bagi 3 jelema bakalna, 2 bagian iman ka Dajjal kabeh, mangerankeun ka Dajjal. Nah, nu hiji sabagian teu ngimankeun. Lamun di dunia jelema aya 5 miliar, eta keur milenium nu itu atawa taun nu itu kuari mah meureunana geus bangsa aya 6 miliar malah. 6 miliar bagi 3 jadi sabaraha? 4 miliar mangerankeun ka Dajjal, 2 miliar henteu. Nu 2 miliar ge, nu 2 miliar dibunuhan. Tersisa lalaki hanya 70.000, awewe hanya 40.000. Nu henteu iman diudag-udag ku Dajjal. Nah, ieu sing hade. Beres Dajjal kalut, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Di mana turun Kangjeng Nabi Isa? Di Palestina, pas di Masjidil Aqsa, di Babludin. Tidinya langsung Kangjeng Nabi Isa sholat, ngan tedaikeun jadi imam, tetap nung imamanna Mahdi. Imam Mahdi langsung hiber nyana ti Mekah ke Palestina berjamaah. Nyanalah nu bakal ngabunuh Dajjal. Didinya engke bakal aya dabah. Dabah teh hewan, kira-kira bangsa segede himar lah. Eta dabah teh dabah. Eta dabah teh hewan, sukuna 4 biasangan celina rancung ka dieu. Nyana mamawa tongkat Kangjeng Nabi Musa jeung cincin Kangjeng Nabi Sulaiman. Dabah ye. Nu ngerina kumaha ye? Eta dabah mamawa tongkat. Begitu tongkat kunyana digebugkeun kana taneuh, plek, jelema anu bakal pinarakaeun aya merekan di dina kafir. Sanajan make jilbab kafir mah kafir bae. Sanajan make kopiah cara Haji Masuri mancritnya seeleh Badrul Wase mah mancrit. Aya kafiran, naudzubillah min, geus teu bisa katahan tah mah. Jelema sadunya geus aya merekan, kabeh dia kafir. Cincin Kangjeng Nabi Sulaiman digebugkeun kana taneuh, plek,
jelema aya merekan di dina mukmin mun awewe mukminah kajen teuing kuku bage geus kitu bae tah mah ieu nu bakal ye lantaran urang dieu mah henteu masantren kukula dicaritakeun nu bakal ilmu Kangjeng Nabi nu bakal teh geus dicaritakeun beres dajal engke bakalna nah aya seuneut ti adan di ditu ti negeri Yaman terus seuneu ka dieu terus ka Turki terus seuneu ka dieu ti Turki terus ka Mesir terus ka dieu ka kitu Yordan terus seuneu diiring-iring terus ka Indonesia ka Cilongok seuneu bakal terjadi seperti gitu kuari mah kakaraknya seuneu ayeuna olahraga teh seuneu naon gara seuneu naon tuh dasar osok nonton buat pemainnya nyana buat asana nyana kana rakati heula tah eta seuneu tah geus beres seuneu tah kakarak engke bakal aya panon poe bijil ti kulon asal panon poe geus ti kulon pan biasana tewetan surup barang nana datang kawetan ditahan ku malaikat ndek muncul teh ditahan teu meunang cek Gusti Allah panon poe endet-endetan maksa panon poe ditahan ku malaikat teu meunang saat ieu mah 3 kali teu meunang lantaran nyana aya porosna balik deui ka kulon muncul di kulon poe Jumat bakal terjadi geus di dinya geus teu bisa tobat sasaha tutup lawang tobat na ieu teh kulon mentak asal poe Jumat mimiti hudang geura neuleuh ka kulon besi kiamat asal Jumat jilin lalagan tanda-tandana geus rada aya jasa tandana geus rada aya jasa dina kitab nahwu geus dijelaskeun dina alfiyah kula moal ngajelaskeun dina hadis geus jelas urayan-urayan dina sawi geus jelas mimiti kalut ieu bakalna ieu ti 14 abad 14 kuari terus bae moal eureun-eureun kalut bae terus